Selaras nama abdi teh bogo ka anjeun. Anjeun kersa teh jadi kabogo abdi. Hari bade nyarios ngadep ka dieu ulah tungkul kitu. Pau. Emang nyarios ke awewe teh kudu kieu. Kudu kumaha tuh Mas? Abi Abdi bogo bogo ke anjeun. ka anjeun. Sok kakeun. Pau. Aduh mang, sanes kos kitu mang. Kumaha tuh Mas? Ya, pirangkeunnya teliti. Eh, Abi Abdi bogo bogo ke anjeun. Ka anjeun. Sok perhatikan kabila. abdi bogo ka anjeun. Nah, eta sok langsung ungkapkeun. Pau. Aduh, mang.